anta maqsudi waridho kama qalubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji anu jadi mimiti ngaji anu nyangsang dina hati lalaki terutama Kang Agus Kateh Yuli. Urang sanggakeun ka Allah nu Maha Suci. Puja anu jadi panghias rasa anu nyangsang dina dada urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinareng rahmat pamugia tong pegat-pegat dilimpah curahkeun ka pemimpin umat sejagat anu ngagaduhan syafaat anu rangeteng ku mukjizat anu jadi teladan umat anu jabatanana leuwih luhur tibatan lurah, leuwih terhormat tibatan camat, leuwih tinggi tibatan bupati, leuwih masyhur tibatan gubernur, bahkan lebih keren tibatan presiden. Nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayong diangkan jantan umat Nabi ibu. Hayong kudu getol ka pangosan. Ngaku nama umat Nabi tapi sholat dilali-lali. Komo lamun usung tandur sholat sok diundur-undur. Mun diajak pangaosan alasannya risampean tejiga kana hiburan jauh ge kukurusukan. Lamun ngaku umat Rasul kade ulah ukur wadul ibadahna ulah kedul kalakuan